Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyedera carios Anak Guludug. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kadongeng emang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindalangan batin dilancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, urang teraskeun ieu kumaha terasanana ieu Anak Guludug sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun deui si Jaka Langit. Anu kiwari mah geus jadi muridna Ki Jagatwisesa. Keur saheulaanan mah aman we tina ancaman bangsa siluman aja kurang nagara Gurawangsa. Poe eta mangrupakeun poe anu munggaran pikeun si Jaka Langit diajar ilmu ka Ki Jagatwisesa. Katingali halimun teh mani ngagulung kandel nutupan taneuh. Hawa tiis nembus kana jero tulang. Leuweung teh jempling anu kur kadenge we suara cai netes tina batu. Da pugu si Jaka Langit teh keur dibawa asup we ka jero guha. Katempo guha teh lega. Dina tembok guha aya guratan aneh. Jika tulisan buhun anu geus aya ti jaman baheulana. Ki Jagatwisesa geus diuk tina luhureun batu dembrak. Hayo ka dieu Jujang, ulah kalaka palahak bolok. Ih. Keur ningalian naon ta teh? Ieu Aki, dina dingding guha teh aya tulisan-tulisan. Nah tulisanna naon ieu teh? Jeung deui kulatana teh mani alalane. Ai. Montong aneh Jujang. Eta guratan atawa tulisan-tulisan teh mangrupakeun jurus nu haja ku Aki geus dijieun euy ti baheula. Dah, engke kumane kudu diteleuman euy kudu kacangking. Pokona mah teu mimiti poe ieu. Maneh ku Aki bakal digemleng. Oh, jadi eta guratan-guratan tulisan-tulisan teh menang Aki. Aduh, bisaan si Aki nyang nyeuna make naon ya teh? Mani alus kitu, make pahat kitu. Gampang nyeuna mah euy. Make leungeun we Sujang. Tu kudu make alat. Nu banal Ki piraku make leungeun bisa ngukir dina batu. Kapan sakitu teu asna atuh batu teh? Yes, sagala oge nu mustahil ari aya ilmuna mah. Nu matak, nu mawi. Sagala oge kudu apal ilmuna. Kukituna kukiona maneh teh kudu diajar we. Uy. Nya Alek ngajalekeun wing naon kitu ayeuna teh Ki. Pek we atuh geula mimitian. Bugu wing ge panasaran. Kitu nate bari netep seukeut ka Ki Jagatwisesa. Sakedapan mah Ki Jagatwisesa teh ukur melong we kana lalangit guha. Tekung silapok atuh nembalan. Oh, nyamaneh teh bakal diwarah we ku Aki. Bakal dilatih nyaeta ngahurangkeun kakuatan guntur atawa ku kakuatan Guludug. Nu sumanding dina awak maneh euy. Si Jaka Langit teh maneh karung atuh acan ngarti. Nah rek dilatih kumaha cenah? Ngarah kakuatan guntur atau kakuatan Guludug teh bisa kahudang. Jadi uing teh rek dilatih ngarah kekuatan Guludug dina awak uing teh
jadi muncul jadi kahudang. Nah kumaha atuh carana eta Ki? Memeh nembalan Ki Jagat Wisesa teh nunjuk kana hiji batu anu kacida gedena nu aya di jatak gua. Tuh adalah itu batu hidung teh jangkungna 2 kalieun awak maneh Jaka euy. Eta batu teh lain batu sambarangan. Hihihihihi. Tapi eta batu teh nyidem kakuatan euy. Anu eta kakuatan teh bakal uyu jeung kakuatan guntur atau kekuatan guludug nu subanding jeung awak maneh. Sok deketan eta batu teh euy. Ceuk Ki Jagat Wisesa laju marentahkeun ka si Jakalangit pikeun ngadeukeutan eta batu. Batu teh warna bodas semu coklat mun ceuk ayeuna mah disebut batu stalagmit teh. Koloyong atuh si Jakalangit teh nyampeurkeun ka eta batu. Kumaha ye teh Ki? Kudu dikumahakeun ieu batu teh. Sok ayeuna mah tangkep eta teh batu teh Jaka euy. Kudu ditangkepnya ieu batu teh. Narek kukumaha narik aki kudu nanangkep batu sagala lupa. Lain kumaha Sujang. Hi, sok rarasakeun kumaneh. Karasa henteu aya kontak jeung eta batu. Nya lamun kakuatan nu subanding dina diri maneh jeung kakuatan nu subanding dina eta batu teh sarua. Jadi uing teh meureun kudu ngararasakeun kakuatan nu aya dina jero ieu batu jeung kakuatan anu aya dina jero awak uing. Kontak hanteuna kitu Ki. Nya bener pisan Jujang, sok beureumkeun panonna ngaramu syur. Si Jakalangit teh tetalang ke laju we meureumkeun panonna. Museurekeun hate jeung pikiranana. Rada kabeh mimitina mah henteu karasa naon-naon, ngan bae beuki lila karasa aya hawa panas anu nyaliara kana awakna. Malahan mah awakna teh katempo pating barasat pating baranyai. Ayo kesedot eta kakuatan dina batu teh euy hijikeun. Jeung kakuatan nu aya dina awak maneh Jakalangit. Ceuk Ki Jagat Wisesa marentah ka si Jakalangit. Atuh diturutkeun we ku si Jakalangit teh. Kakuatan dina eta batu teh laju we disedot. Awakna teh dipating galater. Kakuatan guludug atau kekuatan guntur teh beuki ngagedean. Alah, jadi ngagedean kieu Ki. Kumaha geus kieu ye? Mangga selepaskeun eta batu teh sok ayeuna mah. Kaluarkeun euy. Bugu we atuh si Jakalangit teh bingung. Nah kaluarkeun teh kaluarkeun naon cenah? Sabada ngaleupaskeun rangkulanana kana eta batu atawa geus henteu nangkep kana eta batu. Ngaulang we ngaraga menang ngajajanteng. Ye nah kalaka ngaulang Jaka ayo kaluarkeun. Kumaha maksudna ari aki? Kaluarkeun teh kaluarkeun kumaha? Ayo mundur tilu lengkah. Oh nya ngajauhan eta batu. Ayeuna mah kaluarkeun kakuatan guntur atawa kakuatan guludug nu aya dina awak maneh teh. Nu geus ngahiji jeung kakuatan eta batu. Sok dorongkeun leungeun teh kana eta batu euy. Kitu maksudna teh. Nya heug atuh. Keun ku uing bakal dikaluarkeun. Kakuatan guntur anu geus ngagulung dina jero dadana teh laju we atuh dikaluarkeun ku si Jakalangit. Baranyai barasat dina dampaleungeun katuhna teh anu ngabaranyai jeung ngabarasat. Ngajojo kana eta batu balukarna matak aheng atuh. Kayaan batu teh ngadadak jadi hurung, ngempur hurung jadi caang we jiga lampu. Kayaan guha anu tadina remang-remang teh ukur kacangan gusina obor, ayeuna mah jadi caang. Alah, jadi hurung Ki. Eta batu teh jadi caang. Aneh geuningan. Si Jakalangit teh mani kaget atuh mani molohok ningali eta kayaan. Ngan bae hanteu lila batu teh ngadadak pes deui pareum. Nu ngabarasat tina dampaleungeun oge sirna. Ae-aena kalaka leungit atuh Jaka euy. Hihihi. Jok pada kudu kuat lila deuleu. Ulah ganjang pareum. Anya Ki, atuh dalantaran kasedot leungit kakuatanana ieu teh. Kumaha geus kieu ye?
maneh teh kudu bisa ngadalikeun Sujang. Hihihi. Tah, ayeuna mah tangkep deui eta batu teh. Terus sedot deui kakuatanana hijikeun jeung kakuatan guntur nu aya dina awak maneh. Geus kitu cara tadi deui we ku maneh. Kaluarkeun sina hurung eta batu teh ngan bae sing lila. Ulah nebikeun ka pareum. Hihihi. Kumaha? Sanggup? Nya mangga Ki. Uing bakal ditangkep deui eta batu teh keun. Urang praktekkeun deui lah. Si Cakalangit teh atuh panasaran laju we. Maneh teh nangkep deui eta batu. Ter kakuatan teh disedot dihijikeun jeung kakuatan guntur nu subanding dina awakna. Geus kitu mah manehna teh mundur tilu lengkah. Cara tadi we leungeunna teh disolodorkeun ka hareup. Barasat. Pating baranyai pating barasat. Batu teh kiwari geus hurung deui ngempur hurung maneh caang. Atur ku maneh Jaka euy ulah nebikeun ka ganjang bae eta kakuatan teh. Hihihi. Mun bisa mah kudu bolak-balik eta kakuatan teh. Jadi ulah nepikeun ka pareum eta batu teh Ki. Kudu bolak-balik kakuatanana. Nya ulah nebikeun ka kasedot deui ku eta batu. Laju maneh teu bisa nyedot deui. Ayo, kadalikeun euy. Si Cakalangit teh usaha satekah pola nurutkeun kana pamenta Ki Jagatwisesa. Ngan bae sababaraha kali dicobaan tetela geuning gagal. Batu teh pes dewe pareum. Tetela geuningan teu gampang. Pareum deui Aki. Tetela geuningan hese. Teu bisa lila Aki. Bisa teh karena biasa deuleu. Nu mantak nu mawi kudu diajar dilatih. Hihihi. Satungtung acan bisa lila ngahurungan eta batu mah. Asok we diajarnya kudu dilatih. Ieu latihan teh mangrupakeun dasar dina ngadalikeun kakuatan guntur. Jadi uing teh meureun nu gapoe teh kudu nangkep ieu batu we jeung ngahurungkeun ieu batu. Nya kitu satungtung maneh Sujang. Can bisa lila ngahurungkeun ieu batu. Bisa ngadalikeunana. Hihihi. Nya moal waka diteruskeun kana latihan anu saterusna. Sok kudu bisa kakawasa heula kacangking. Nya heuglah uing bakal terus dicobaan Ki. Mudah-mudahan uing sagancangna bisa. Lamun maneh geus bisa ngadalikeun kakuatan guntur. Engke kuaki bakal dilatih jurus luyu jeung anu geus dituliskeun dina dingding gua. Ku kituna maneh teh kudu semangat Sujang. Ngarasa gancangna bisa tuntas eta latihan dasar. Nya heuglah. Mudah-mudahan uing sagancangna Ki bisa ngarengsekeunana. Ceuk si Cakalangit subangetna keur arek neruskeun dewe latihan. Barang arek ngagajleng nangkep deui kana eta batu. Dak tumadak kayaan di jero guha teh jadi nyacepetis. Puguh we si Cakalangit teh atuh maneh kaget. Nah jadi tiris kieu ye teh Ki nah aya naon? Ceuk si Cakalangit tumanya ka guruna. Katempok Ki Jagatwisesa teh ujug-ujug ngajurung gunung nangtung. Teu dilapok atuh cacarita. Teh langgeus aya nu ngintip geuningan Jaka euy. Hihihi. Aya anu ngintip Aki. Nah saha atuh anu geus wani-wani untap intip sagala rupa? Bangsa siluman Sujang. Keun dagoan. Ku ati urang teang. Ceuk Ki Jagatwisesa harita teh bari ngacorelat. Laju kaluar ti jero eta guha. Panonna menteup seukeut di antara balabegna peuting. Teu mesirila aya ciri anu ngacelegedeg nangtung. Makhluk anu kacida jangkung jeung gede. Kulitna hideung kawas areng. Panonna katempo ngempur hurung. Huntuna katempo mani sihungan. Jeung deui matak aneh atuh mani panjang we matak pikakeungeun pikasieunun. Teu kungsila eta makhluk teh cacarita ditujukeun ka Ki Jagatwisesa. Jagatwisesa. Detel budak nu dipenta ku si laing teh geus datang.
Ae gening mane Guntur Kala. Hihihi bener. Budak nu dipendak waing teh geus turun ti langit ayeuna mah. Lamun kitu mah aing bakal ngajajal ka eta budak. Lamunnya bener eta budak teh anu luyujeng dipendak ku maneh, aing bakal dijajal. Teteh lah gening eta bangsa siluman teh tayalian ti si Guntur Kala. Ari eta si Guntur Kala teh nu ngagegeh di Gunung Karangkembang. Malahan mah eta makhluk teh anu kungsi ditalukeun ku Ki Jagatwisesa. Anu salali teh sok kaganggu lamun Ki Jagatwisesa keur tatapa kadatangan Ki Guntur Kala kiwari teh arek ngajajal we ka si Cakalangit. Jadi sia teh yang ngajajal ka murid aing nya Guntur Kala. Nya hambek bisi panasaran mah. Ngan bae can waktuna sia ayeuna mah. Kapan murid aing nage kakara diajar dulu. Daping aing panasaran Jagatwisesa. Keun da moal mata kecilaka. Ayangnya hoe ieu mana bener. Eta budak teu nyidam kekuatan Guntur dina awakna. Nya atuh ari sia panasaran ting mah ajo ka itu. Azup we ka jero gua sambeurkeun eta budak. Nya uji ku sia ngan bae kade. Ulah nebikeun ka dicilakakeun. Lantaran jan manjing deuleu sia. Ki Guntur Kala teh laju we atuh asup ka jero gua. Puguh we atuh si Jakalangit teh manireuwaseun. Lantaran aya makhluk anu pikasieun nyampeurkeun ka dirina. Nasaha sia maneh teh? Aing si Guntur Kala anu ngagegeh di Gunung Karangkembang. Datang ka dieu teh arek ngabuktikeun nah bener sia teh budak anu diturunkeun ka alam dunya. Sakumaha pamentana Ki Jagatwisesa kukituna panasaran hayang ngabuktikeun hayang ngajajal asok gerak kaluarkeun ada kekuatan Guntur teh Jadi maneh datang ka dieu teh hayang mentes hayang nguji ka uing. Atuh ari kitu mah ku uing bakal dibuktikeun tada sia jurig. Kitu nanti si Jaka bari matakeun dampaleungeun ka tuhuna. Barasat aya kilatan cahaya nu mangrupakeun gelap atawa petir. Katempo eta Ki Guntur Kala teh mani colohot kaget teh lah bener geuning. Eta budak teh nyidem kakuatan Guntur atawa kakuatan Guludug. Tetela maneh teh boga kakuatan Guntur. Aing ge boga sia hasok urang adukeun Jakalangit. Barasat kiwari mah aya kakuatan Guntur anu kaluar tina dampaleungeun eta si Guntur Kala. Basa mireungeuh aya gelap anu rek nyamer ka dirina si Jakalangit ge henteu cicingeun. Laju we matakeun dampaleungeun ka tuhuna barasat kiwari mah ditadah we dibendung ku kakuatan gelap nu sumanding dina dirina. Dua kekuatan gelap diadu. Si Jakalangit teh mimiti kadeseh. Laju we unur-unuran ngadeuketan kana eta batu anu tadi ditetangkep ku si Jakalangit. Tetela ieu makhluk teh boga kakuatan Guntur sarua jeung aing ye kakuatan Guludug. Alah, mani kuat. Kumaha yeuh ngaladenanana yeuh. Cobaan ku aing urang sedot kakuatan tina ieu batu. Laju we atuh si Jakalangit teh nyadot kakuatan Guntur nu aya dina eta batu. Awakna jadi pating galatar. Katempo kilatan-kilatan cahaya pating baranyai dina sakujur awakna. Malahan mah kakuatan gelapna teh beuki ngagedean. Ki Guntur Kala nembok itu mah ngarasa yakin tetela bener. Atuh laju ngagajeleng ngeureunkeun panarajangna. Geus cukup Jakalangit.
engke urang teruskeun deui sok ayeuna mah sia gerat na latihan we nepikeun ka sia teh asak deuleuh dina ngadarikeun kakuatan Guntur. Cacap cacarita las atuh cirim si Guntur kala teh ngilas leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Heuleuh mitra waktos na geuning parantos teh nyekapannya. Segala urang tunda jajara carita si Jaka Langit atau Nabi anak guluduk dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Hapuntenna tina sagala kakirana mang saeureun undurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.